Dengekeun ku sia besti emang heueuh ieu ari aing mah nya hampura cariosana rada kasar da sidik aing mah ai sia makhluk kasar da ari makhluk halus mah anu payuneun suraseuri padahal mah di tukangan mah iri. Laras paladageun ta ku sia. Besti! Duit mah tegablegeun dulur. Tapi lamun sia hirup loba duit, saalam sobri oge kabeh ngalengap dulur. Paladageun ta ku sia. Hirup mah ulah dibawa rudet, Bos. Gawe sare, hardolin, dahar modal ulin. Gablek duit meuli, tegablek ngajedog. Ulah maksakeun lieur. Gaya kieu ngerokok we hayo, ngopi we hayo. Aya na ngaluarkeun motor ada kulit. Naon dek ngalawan? Henteu. Naon atuh? Bau eta leungeut beutai. Heueuh bieu tos dicai. Paduli sia kitu ka aing, nu penting mah aing teu kitu ka sia. Yeuh, hirup mah kudu optimis, da aing mah lain pewaris alias perintis. Dididik ku indung aing ku mental tapi sanes ku modal. Paladageun. Sia mah gawe hoream, usaha mumul, ari ulin getol, dahar gemul, ari nyen status akan indah pada waktunya. Eling atuh sia teh eling. Yeuh, molor teh ulah kamalinaan teuing besi teu bisa udang deui. Nini make cut brai ka jalan, dicarekan ku si Aki ngalawan. Pais tutut pais keong, mobil butut ngagaleong. Gayanya berkelas, utangnya gak lunas-lunas. Dorok-dok kerupuk kulit, ngajedog teu boga duit. Tali kolor, tali kutang, teu bisa molor mikiran hutang. Teu bisa molor mikiran hutang. Kata-katanya dong hari ini. Walaupun sudah tua, anak 3, tapi masih banyak cewek yang menggoda. Lain gitu kata-katana. Anu bijak we atuh. Ulah percaya ka lalaki pas bobogohan ngomong dek dijadikeun ratu. Wadul. Geus kawin mah yeuh ratu nage dijieun babu, dititah kokosrok, dititah gegero, dititah nyangu jauh. Tapi kan baiknya ada eta mah kawajiban. Beras habis, Bos. Ini parahnya. Anu kawasna lampir. Anu sok marah-marah. Terus. Anu sok malakan duit. Anu cerewet. Bisa jadi. Oh, iya mah pemajikan, iya mah. Naon atuh pamajikan? Atuh, iya mah tuh ngaranna ge pertanyaan tetebakan permainan. Pamajikan diri lampir. Cerewet. Teu naon ieu teh? Ya. Tuh tempok tetangga urang mah. Si eta kamari meuli motor, si Neng kamari meuli kulkas, si ibu itu tuh mau di juru kamari meuli mobil. Ari ibu meuli naon? Ah, ibu mah gampang atuh kari meuli obat penurun panas we atuh ame teu panasan ku batur. Dengekeun ari sia besti. Cek si Kardun cenah awewe zaman ayeuna mah malalatre. Dengekeun Asia blekok. Lalaki mah bororah ning dipentaan duit. Dipentaan kesetiaan oge jarang aya nu mampu. Tong protes. Paladageun. Telur asin makan kedong-dong. Sama-sama miskin, jangan belagu dong. Paladageun. Oi. Hei. Pernah teu maneh boga duit
tapi teu boga hutang. Hah? Pernah nginjem atuh 100 weh.